maripat zat eta bagian ruhul qudsi di akhirat kama qala Allah ta'ala wa ayyadnahu biruhil qudsi. Ma'rifat teh aya ma'rifat sifat aya ma'rifat zat. Urang lamun belajar tauhid timimiti wujud kidam bako mukhalafah lil hawadisi qiyaumu min nafsi dan selanjutnya 20 wajib di Allah mustahilna 20 nu jaizna eta kabagi kana 5 sifat nafsiyah sifat salabiyah ma'nawiyah ma'ani 4 naik kurang nyaritakeun tauhid afal tauhid sifat tauhid asma tauhid zat. Kuari mah tauhid zat awas tengetkeun nya tauhid zat mah tauhid panganggeusan mengetahui tentang zat Allah nu lamun urang geus datang kana pengetahuan eta tur karasa uka urang bakal jatuhna aya dina isbatul yakin. Urang belajar datang ka ilmu yakin naik datang ka ainul yakin neran datang ka hakul yakin urang geus optimal keyakinan urang dibelah ge moal mundur ditembak moal mundur sakali pangeran Allah bae namun datang ka ilmu yakin mah goyang-goyang mantak sifat Kangjeng Nabi nu wajib di Kangjeng aya 4 nu mustahil 4 nu jaiz hiji nah eta teh bisi aya anu ngaku nabi urang pangodokan bisi aya nu ngaku nabi urang Cikupa kuari aya deui nu ngaku nabi urang Bandung eta teh moal kagoyang-goyang mun urang geus ngaji tauhid geus urang ngaji sifat wajib di Kangjeng tabligh patona amanah kuari dipake kuari ku Ahok mah ngomongna tabligh amanah patona bisa entah jadi urang eleh ku Ahok mun ngomong eta bae sifat anu 4 wajib. Lamun urang geus mantep ngaji tauhidna moal ka dode-dode. Tapi aya deui naik di luar eta tek isbatul yakin mukasyafah. Geus datang ka tauhid zat. Dinten teh ge urang teh boga pagawean teh nu Allah fa'alun lima yurid. Dinten teh daya sakabehna ieu di dunia boga ngaran ieu moal kaluar ti asmaul husna tauhid asma dinten teh ge ieu kabeh meunang ngagerakeun Allah jadi Allah teh kasifatan maha qadir maha murid tauhid sifat wari urang nyaho karena apal Allah sifat Allah asma Allah bakal nyaho karena zat Allah emang kumaha kitu zat Allah lamun urang sajung ngimpi jadi raja pemajikan 4 urang kendaraan ambalaya istana menjulang tinggi dayang-dayang puara urang es dikatuhu aya susu di kenjaya susu
di suku aya susu segede emuk, di hulu segede ember. Indah hudang tidak heesna. Kau mana eta nu tadi? Mobil ke mana? Istana mana? Cewek dayang mana? Tapi tadi ayah di impian. Urang ternyata ku hari hirup teh kerja di pengusaha, jadi pejabat, jadi orang kaya dan lain sebagainya. Nu kadele ku urang mobil motor istana jabatan jeung sajabana pae. Mana nu tadi? Annasun niyamun manusa kersare fa idza matu intabah. Di mana pae karak eling supurang ka jero kubur pae. Mobil mana? Eueuh. Motor mana? Eueuh. Istana mana? Eueuh. Dayang mana? Eueuh. Nah, nu aya teh Allah. Kuari nu kadala kurang langit salangit bumi sabumi. Nele gunung kadala gunung, nele laut kadala laut, rentul tatangkalan jeung manusa eta teh aya sote kadeleuna kumata anu ieu kumata hate mah eueuh nu aya mah adalah nun nadamelna nu ngadamel langit ngadamel bumi ngadamel laut ngadamel hutan jeung eusi-eusina. Mulai tarada puyeng saeutik. Dina Al-Qur'an dijelaskan walillahil masyriq wal maghrib. Masyriq milik Allah, maghrib milik Allah, kulon wetan kidul kaler luhur handap kabeh milik Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa inna ma tuwallu kama nanjen ngarep pasama wajhullah. Didinya laya zat Allah. Urang neangan Allah mah teu kudu ka langit-langit, urang neangan Allah teu kudu ka Mekah-Mekah, urang neangan langit teu kudu jauh-jauh, neangan Allah mah teu kudu jauh-jauh aya di diri urang. Sebab tadi fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dihareupanna maneh di dieu ya Allah. Emang kumaha? Innallaha wasi'un alim. Sanyana Gusti Allah teh maha wasi jembar alim mauning. Kajembaran Allah emang kumaha? Kajembaran Allah Ta'ala innallaha bikulli syai'in muhit. Ala eling sanyana Gusti Allah muhitun ngamot bikulli syai'in kana seluruh perkara. Kulli adat surkul cek aliman tek mah nuduhkeun kana umum syai'in isim nakira umum. Geus umum gampang ge umum jadi umum na umum belah dituan umum. Wabah kasieur-sieur bikulli syai'in muhit ngamot. Ngamot eta lamun urang make samping anu gede kemudian urang tiris eta samping urang dibatot kaluhur jadi atuh walu kaluar hulu katutupan ku samping suku katutupan ku samping urang ngarengkol di jero samping eta samping ngaranna muhit. Atuh Gusti Allah teh innallaha muhitun bikulli syai'in. Atuh ngamot kana sakabeh perkara. Di antara perkara adalah urang kaamot ku Gusti Allah. Dek ka mana cek Gusti Allah atuh sia ja aing mah muhitun pan ka sia aing ngamot. Ngamot teh di naon? Af'alna kaamot ku aing, kakurung ku aing, sifat kakurung ku aing.
asma kakurung ku aing zat aing teh ngurung kana pagawean sia sifat sia asma sia segala rupa kakurung ku aing sebab aing mah muhitun bi kulli syai'in. Dek mana lompat? Dek mana lompat? Ayo. Sia kuring ketika mana di alam arwah cak aing teh alastu bi rabbikum lain ta aing pangeran sirapan sia ngomong ngajawab qalu bala syahidna sumuhun abdi teh nyaksian. Kapan begitu maneh aya di jero rahim indung anjeun 40 tilu kali 40 120 aing utus malaikat Jibril cak aing wa nafakhtu fi mir ruhi aing niupkeun ka jero awak anjeun tina ruh aing berarti di diri sia teh aya ruh aing. Dek lompat ka mana? Dek lompat ka mana? Ayo di jero sia teh aya 3 ruh hiji aya 3 nur hiji cahaya awak sia 2 cahaya nabi sia nomor katilu cahaya aing. Ayo dek lompat ka mana? Dek lompat ka mana urang? Kamu hit ku zat Allah dipermasalahkeun dina ilmu tauhid nyaona Gusti Allah teh ku sifatna dibentur ku Imam Maturidi nu bakal kurang dizaran cek Imam Abu Mansur Maturidi ulah sok sambarangan ngomong atuh lantaran lamun urang kasorot ku sifat Allah kasorot ku asma Allah andai kata sifat Allah doang ieu ilmu Allah teh sifat nu ka Allah Allah teh maha alim ieu nyorot ka urang aizat Allah na mah henteu atuh berarti aya pisah antara zat jeung sifat sedengkeun cek dina ilmu makulat aya sifat mah maqama bil ghair moal bisa keluar antara sifat jeung zat moal aya sifat tanpa zat lamun ayeuna sifat Allah nyorot ka urang aya di urangan sifat doang aya zatna henteu berarti pisah antara zat jeung sifat mustahil cek ilmu makulat geus anu urang dikanyaokeun ku Allah lain sifat anu nganyaokeun ka zat Allah geus kulantaran zat Allah zat aya di diri urang. Ayo sia dek ka mana lompat ayo dek ka mana lompat masih kena can khusuk kena bae salat goblok tolol yo cenah ulah nolol kabi tak kaki Fudoli ibu Fudoli teh goblok sarua yo ulah kaki Fudoli kabi projak pada bae Habib tinggal Habib ese ya cenah kiai ge meureun henteu aing sarua henteu ieu mah kabehan mun husuk tuh pajar bener bae kunyana sawah-sawah cenah husnuzon teh budak yang boga murid hiji-hiji na kos gitu can kaharti moal sebab can praktek sok orang praktek praktekeunana supaya zat Allah ya di diri urang rarasaan urang jeung asli ayat geus dipuat kabeh kurang kumaha ja Allah teh muhitun bi kulli syai'in praktekeun atuh cara praktekna baca Al-Qur'an an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum mali baca ti awal jeung akhir eta bae ya sia mah teu talar sarua jeung aing kumaha kudu boga mursyid wa tarasyam sayyidat tazawwar an kabim zatal yamini wa idza gharabat taqridum zatal shimal وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا jelema lamun hendak didatangkeun jadi wali pasti aya waliya mursyida tapi wa may yudlil jelema moal didatangkeun jadi wali atuh balan tajiralahu waliya mursyida moal datang ka jeung teuing ka Gunung Karang ge itu rahasia Allah. Jadi kata kudu make guru mursyid. Cek guru mursyid perut. Praktek nata.
praktek data ane ketuluan pusakum bunuh diri maneh mawa golok kita mencit maneh lain jadi wali paehan diri orang mun guru bisa-bisa orang bunuh diri lain paehan awak orang paehan teka hayang salian Allah mati suri orang bunuh kahayang salian Allah bunuh beres sesuai aturanana aw yakhruju min diyarikum keluar ti alam dunia keluar urang kudu keluar ti dunia payah teh kubur tuh lain eta kahayang urang teh kaluarkeun ulah aya dunia Herem bunuh seluruh kahayang salian Allah keluar di alam dunia menuju alam akhirat sok praktek berem kuari maka yang gayang anjeun teh fanakeun lantaran dunia teh darul fana naon atuh make jeung diudag-udag ge hayang-hayang ja bakal rusak aya anu miheulaan urang rusak teh aya nu urang miheulaan nyana bahkan di mana orang payas lima ditinggalkan sekaligus orang resep resep tinggal maning kuari tinggalkan sok mulai bunuh kayang orang dibunuh orang keluar di desa dunia jadi atuh kudu kurang dibunuh kuari melalui tafakur nafakuran dunia sok dunia teh rusak maka jeung dihayang-hayang kurang sedangkan dunia malalobana mawana arah lain ke akhirat mawa kana kesenangan nafsu jeung setan wayana sakitu piceun nanti mimiti dalam mata urusan resep dunia piceun bunuh keluarkeun ti mimiti di mata denge ge nu kadenge ku urang teh eta teh dedengan dunia sok bunuh keluar orang dedinya ulah loba ngadenge anu macem-macem orang mah geus hiji Allah ambe itu kene ambe eta ge ambe teh ambe dunia orang piceun keluar orang dalam dunia ambe orang keluarkeun itu kene sungut itu kene beteng bubur kubur suku leungeun golbuk kabeh perem bunuh keluarkeun kuari kurang ditapakuran karena rusakna dunia ditapakuran kurang teh karena arahna dunia kurang setik-setik enggak bakal ucutan tina dunia trak nu mantak dek jadi wali teh lain zikirna nu aya teh lamun ngawarung lamun tani eureun tanina lamun ti pamarentah eureun jadi pamarentahna lamun jadi kiai eureun nyaina jadi wali mah baru kan bari atau pancena loba kiai wali jadi kiai wali petani eureun sotek kahayangna nafsu ketika orang pun jadi petani dek naon ya tani teh ngumpul-ngumpul gabajang naon ya gabah teh ieu teh gabah teh jang dahar aing jeung anak aing mal jadi wali sebab aya nafsu terpercaya ke Allah pasrahkeun ke Allah kudu kumaha tani matani bayar tapi ngagantungkeun 100% ke Allah lain daharna lain menang hasil aing dahar mah lain tina tani mah aing mangan sakadar ngumpul-ngumpul ge jang pondok pesantren jang fakir miskin jang yatim piatu jang aing mah ngagantungkeun diri dahar segala rupa ka Allah aya jelemana nu kitu tuh ngawarung eureun sia ngawarungna kan cenah aya wali ngawarung lain eureun ngawarungna eureun kahayangna sia ngawarung maksud ngawarung ngumpul-ngumpul duit jang naon dahar nginum leuwihna meuli mobil moal jadi wali jadi Abu Jahal sia
Ada guru gua, eureun total masalah, lamun ngarung tega gantungkeun rezeki ka warung tapi ngagantungkeun rezeki ka Allah wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqu. Dari eta warung ieu mah ngawarung teh atuh lamun teu aya untungan, ieu mah jang nyumbang syiar agama Allah tu masjid tu majelis tu pesantren tu fakir miskin tu yatim piatu. Aya aing naman teu ngagantungkeun dar di dinya Allah. Aya jelemana eueuh. Itu kada di pemerintah. Cina lo bawali jadi kiai, lain eureun jadi kiai na, eureun kahayang na. Pek baya jadi kiai tapi ngajarna ulah wau jeung murid tapi ngajarna ulah hayang dihormat ku murid tapi ngajarna ulah hayang diagung-agung ku murid tapi ngajarna ulah hayang dibere ku murid. Geus temen ceramahna ulah hayang dibere amplop. Henteu ceuk putoli. Jerona moal jadi wali. Moal jadi wali. Komo nanyakeun murid nu sugih moal jadi wali. Pek bae ngajar bae. Bae. Dek disebut kiai mangga, dek disebut mama mangga, dek disebut buya mangga, dek disebut mamang mangga, dek disebut hei kemana mangga, dek disebut mang kemana hei, dek disebut naon bae. Ulah jadi ukuran. Ieu mah asal teu dikiaikeun bae teu ngajawab. Maje pede kemana? Kobog beureunan. Segala manghaji segala ongkos lain kiai bae. Aing kiai. Buya pendek kan ieu karak. Lamun dibuya-buya karak irungna jadi bekah. Tah, ieu lain kiai nu kos kitu, nipu diri teteunya. Nipu diri. Tah, ulah. Geus atuh tinggalkeun we cara Ki Hairun. Ki Hairun mah keur majana mungpru ngajar kemudian manehna ditinggalkeun santrina baralik. Endah dagang tahu cok. Cek murid-muridna nu geus baralik teh ieu mama kunaon jadi lengleng kieu. Padahal mah mulyaan kene ngajar jeung santri nyimaman segala rupa endah dagang tahu cok naon artina ieu si mama. Tidak sehatan mal garti ku sia geus sia bae ngamalkeun ilmu. Tuh. Kabelah dieuna ditanya kunaon emang bisa kitu? Jadi kiai mah mamalana gede carang jelema nu bisa ka surga ku sebab jadi kiai. Tadi ondang ku tatangga marah. Jadi berkatan ku tatangga mun hajat marah. Jadi sebut kiai marah. Jadi mulia-mulia, jadi agung-agung marah. Manya bajang barang jadi kiai jadi takabur. Dek di mana atuh contoheun baturna. Mentak dagang tahu jongge ku batur di ieu di mamang-mamang. Dihina-hina. Kos gitulah. Dek jadi ahli Allah leuleuweunganan. Tuh, kan. Nah, kuari. Kirimkeun mata sakan ulan leuleuh dunia an yaqduru anfusakum bunuh kayang-hayang urang salian Allah. Numargatul yakhruju min diarikum keluar urang di desa dunia sok muraqabahan menuju guru mal bisa. Sok tafakuran menuju guru mal bisa. Ketiga orang napakuran kemudian dimorokoban terus dibunuh kurang gayang-gayang orang sulusupkeun ka jero hate orang Allah teh anu maha muhit sebab Allah teh wasiun alim dalilahil masyriq wal maghrib beureum urang beureum masyriq maghrib luhur handap galer kidul kabeh ieu teh milik Allah. Idama tuwafauna ujurakum wa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kamana bayangan jeung ngahareup atuh aya Allah. Atuh deuk hese-hese teh neangan Allah. Pancena Allah teh aya di masjid, aya di Baitullah. Allah teh aya di Baitullah nu mantak makom ijabah aya di Baitullah. Baitullah mangan sakadar sarana nganterkeun ka Allah ai bisa. Cenah masjid pan masjid al masajid buyutullah eta ge sarana jangan datangkeun urang ka Allah ai bisa. Tapi lamun urang di masjid kampanye Golkar belon. Urang di masjid dengan es doang mantos nganjang lebih tolol. Urang di masjid teh dagang cara di Al-Azam, cara di Al Ittihad Al naon deui
atuh seblon sarwana cigarak saal naon oh alhamdulillah darah ragang batu di dinya dihan nu meulina aja pengen digoblok nu dagang jeung nu meulina sarua masjid teh bait Allah cih kumaha hayu sia sarana aja ngadatangkeun urang kalau gaya bisa Baitullah Masjidil Haram sarana jangan datengkeun urang kalau gaya bisa ayo sia di urang gaya Baitullah awak urang teh masjid buatan Allah kalbu teh Baitullah buatan Allah lamun di Baitullah ya Allah tuh bantak naon ieu teh kalbu urang aya Allahan asupkeun geura rasa aya Allahan di jero kalbu urang mulai lumpat ke mana ngahareup ka mana aya Allah Allah teh muhitun bikulli syai'in isin amat atuh ja urang teh kakurung ku Allah lempang urang eta teh menang Allah cicing urang eta teh menang Allah japan tadi ge geus aya fa'alul lima yurid kapan tadi ge sifat Allah geus aya diaji kemudian atuh asma Allah geus diaji kuari maker nyaritakeun zat Allah atuh lamun kabeh moal kaluar tina apal Allah sifat Allah jeung asma Allah atuh kuari mah ngawujud zat Allah teh aya di jero kalbu urang Allah teh berarti urang lempang lain urang nu lempangna Allah urang diuk lain urang nu diukna Allah urang neuleuh lain urang nu neuleuhna Allah urang denge ngadenge lain urang nu ngadengena Allah berarti zat Allah teh geus aya di diri urang mulai puyeng engge puyeng ayo sia tuh ilmu kawalian mah kos gitu ieu nu mentek loba nu edan ge di dieu ye ieu loba nu edan ye mulai dek naikeun ye asal peureum beun teh edan ji jadi wali teh tah ieu tah kos kieu parebot teh ngasa kadar zikir tambahan ku sholawat nyubur-nyubur kalbu kuari mah teu sakumaha tadi balik deui urang teh ngimpi di jero impian jadi raja hudang eueuh atuh hakikat mah ieu teh eueuh nu aya mah ja Allah fanakeun diri urang nah mulai manakeun diri urang fanakeun geura diri urang rusakkeun diri urang lamun aya jelema bobogohan jeung sarwiti aja bogona ngaleuwian wates eta teh fana Majnun sarwiti Majnun Laila dina buku Duljuman aya Majnun Laila teh nyana ngawina billahi ya zabayatil nika bayatil qayu kulnalana billahi ya zabayatil qayu kulnalana eta teh nu edan itu nyanyi edan ada dina Juman billahi demi Allah ya zubayatil qalbi wahai kidang-kidangan waya di leuweung kulnalana coba omongkeun ka kaula wahai kidang Laila yamin kunam Laila minal basyari Lailaku golongan engkau atau golongan manusia edan Laila eta oh angin sampaikan salamku pada dia wahai cecak engkau bercecak suaramu merdu bagaikan Lailaku Masya Allah karim ya Allah kabeh Laila Majnun Laila ngaran wanin nya berangkat tengah peting jam hiji ketika di SMS kita datang ku ka Bogona padahal peting hujan ngaririncik lewat kuburan wani Majnun Laila ketika nyisita Laila minta di bang melikeun baju anu mahal hargana 20 juta dijual kitab tafsir Munir Majnun Laila tuh gila maka berani kuari manggas berani andai kata papisa jeung Siti Laila berani nginum baygon Majnun Laila
Dedelean asa didele ku Laila sadelekeun Laila dedengean asa dedenge ku Laila sangadenge ieu ka Allah panakeun heula diri urang heula panakeun diri urang perembunuh ka hayang urang endek teu pana kumaha urang hirup di dunia tapi titah ngulah aya di dunia endek teu pana kumaha rusak pana teh sok urang hirup di dunia butuh dahar kulantaran urang fana ka Allah engkena bakal teu beuki dahar sok urang hirup di dunia butuh lumpang kana kendaraan lantaran urang fana urang teu hayang kendaraan lantaran urang geus fana rusak teu hayang memelahan teu hayang nanaonan hiji be nu aya di jero kalbu teh Allah geus berang jeung penting bakal akur boga jeung teu boga bakal akur angin jeung panas tiis geus bakal akur cicing di istana jeung di handapeun jembatan bakal akur sebab asa babarengan jeung nu boga dunia Allah diqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum bunuh keluar di dunia sok kuari mah hiji doang Allah geus urang rusak mantaker lelungan gitu mah engkena bakal teu salat bakal majnun lillah keur fana maka pangijing jelema geus teu karasa ka pangijing nanaon geus teu karasa bubulanan mungkin tatawunan engke terus makin diangkat ku Allah makin diangkat ku Allah leungit fana aya bako trek cager deui di mana geus cager deui dibere ilmu laduni ku Gusti Allah min ladunna ilma ilmu laduni mah muka kita blak ka baca bae maca buku trek saklepet dua kebet geus kaharti jerona segala rupa arti nyaritakeun tentang politik arti nyaritakeun tentang ekonomi ngarti ketika dibutuhkeun ilmu laduni mah dibere ku Gusti Allah sakumaha wahyu anu disorotkeun ka Kangjeng Nabi urang ka Roma disorotkeun ka para wali Allah ieu negara Indonesia bisa merdeka berkat para wali Allah Subhanahu wa taala dibere tata cara perang untuk menang wali Allah siasat mulai kuari bako dedeleanana nu kamari urut fana teh masih nyangkrung di jero haten nele gunung nu kadeleuna nu nyieun gunung nele laut nu kadeleuna nu nyieun laut ngadenge suara nu kadenge nu nyieun suara gobeh kadeleuna urang lempang lain urang darasaan teh Allah urang ngomong lain urang darasaan teh Allah geus kumaha izin Allah bae ngomong nage kumaha izin Allah ma fi jubati illallah teu aya di jubah mah kecuali Allah naon eta dina jubah di kantong Allah pada cau Allah iyalah lamun geus aya jelema nu kaos kitu awas eta teh geus diangkat jadi wali Allah lamun geus diangkat jadi wali Allah sing hades ya lamun bendu ka wali Allah anu bakal ngarusak sebab naon sebab wali Allah kakasih Allah dirusak urang bage boga kabogoh sarwiti kemudian mengna dirusak bobog sia meng kabogoh aing tak ajeun guku mah mengna dirusak tampilgan dalam Al-Qur'an atau komo sarwiti behi atuh ieu ka Allah nah mulai kuari geus aya karasa tuh tadi makan gak karek ucapan doang kuari makarasa lantaran geus praktek perem bunuh kahayang kemudian praktek kemudian naik keluar di dunia nu ayangan Allah doang atuh kuari makarasa ayat anu tadi la illallah bikulli syai'in muhit tok karasa kuari dek dele kamana denge kamana ratu jages aya Allah percis kos jelema es anu merongkol katutupan kabeh ku samping urang katutupan ku Allah nek kamana lompat urang nek kumaha zat Allah geus aya di diri urang eueuh di bahasa iwal tim manunggal teu meunang tadi dina ilmu tauhid ngomong kos kitu lamun lain dina ilmu thariqah
Nah sebab naon Allah maha qadim urang maha hadis pan urang mah atuh rusak masa nu rusak kahiji jeung anu qadim tapi ieu mah lain nyaritakeun eta nyaritakeun teh perasaan marifat zat geus kulantaran marifat zat urang teh aya Allahan di jero hate urang kicep nang Allah denge nang Allah sia mah kumaha cak aing mantap Allah teh innama amru idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun atuh kun fayakun aing dibikeun ka sia wali dibere kun fayakun ayo sia hayang ke Mekah kun aya di dirina atuh tinggal kumaha sia baca Allah langsung Mekah hadir plek dihareup lengkah ke Mekah percis kos bah Google setel tek urang nyetelkeun coba buah delima apa hikmahnya keluar plek delima Google ngomong eta nu sok nyekel Google wali eta kos gitu ngan wali jurusan neraka tuh tah aya di tukang kadua tah Google bah Google kabeh teh kun aing dibikeun ka sia hayang ka Banten atuh kumaha sia bae geus dibikeun kun aing Banten gerokeun Banten datang plek Cirebon digerokeun Cirebon ngade Cirebon datang plek kok bisa digerokeun sih dina ilmu syariat mah urang teh atuh nu jumud bae tapi dina ilmu hakikat mah teu dina ilmu hakikat mah gata teh cai ngomong bumi ngomong taneuh ngomong batu ngomong dina ilmu hakikat mah hewan-hewan teh ngararomong nu mantak di mana urang geus datang gajah di jalma ahli hakikat bisa ngobrol jeung hayam bisa ngobrol jeung kucing bisa ngobrol jeung onta Kangjeng Nabi jeung mau ngobrol Kangjeng Nabi jeung onta ngobrol Kangjeng Nabi jeung kuda ngobrol geus datang ka hakikat Kangjeng Nabi contoh umat teh mun datang ka dieu datang gitulah jelema anu datang ke marifat zat ke tahapan kedua kumaha ieu edan geus lah jam 12 wallahu alam bisawab